cagerkeun dewek jang bawa ka puskesmas gitu naik ambulan sina ambulan bebutkeun cagerkeun jang bapak maneh karunya cu bawa ke pasar damang bapak iya nak jang ilmu naon ilmu naon ya aing nyaho eta ge lah kolingan cing sia lamun bener ka aing nyaho nyaan sok aing mah nyaho bener sok sarua jeung bapak leuleuskeun aing lamun aing leuleus berarti sia bener goblok ilmu di mana sih gituan puasa ge tarataman sih teh puasa Ramadan oge batal wae bener sok leuleus aka dawalain leuleus karaos karasa dawala leuleus ngan aya nu heureus eta mah teu leuleus dawala tuding naon huntu tapi bener bener pemikiranna jara orok dia mau huntu mah nya leuleus mun ngageber huntu leuleus mah karasa ngerasa ada wala cagerkeun ulah jang ulah dicagerkeun ya beres ulah cagerkeun aing ulah boga ilmu ti mana sia cu ah ya kokoreh we pak lulus cagerkeun wala karunya jang cagerkeun jang keun antep mah 7 jam deui mah antep deui ka balik antep cagerkeun wala ulah jang gandeng segenut tuh cacakan gitu ge kolot ngalonye sih ampun cacakan gitu ge ngalonye cager aka Allahu Akbar doh kumaha ya Allah ya Rubi dawala disangka si lain dawala boga ilmu kieu lain boga si mah kodrat rodat pangeran we kade dawala eta ilmu leuleus ulah kaingkeun deui nepi ka taya pangan kamawasya aing dawala coba luar biasa dawala nya nya anjir lamun aing boga ilmu kitu nya kumaha tah heeh cing aya wae ngaliwat geulis neng bogok akang henteu pasti nyawa teh henteu lulus neng kuprak angku ku aing bawa kana poek terus ya dicaangan ku aing sada poek kudu rek ngilu aya tukang baso ngaliwat ya mang minta baso teu bisa aja kudu meuli teu boga duit teu bisa cenah kudu meuli bener mang mau lulus mau kuprak cokotan basona ku aing ya beunghar aing nah matak teu diijabah gabung ilmu kitu geura niatna goreng nya ish jangan marah dawala aku mendukungmu tah kitu pak nya jangan ku masih lain ge aya gablek kitu mah dewek mah pipilueun ngidinan henteu teu ngidinan henteu pek we ku si lain cu ngan omat ulah dibabawa dewek jang mau apa oge sia teh kudu bebeja KRT KRW kalurah kaituna ka juragan Yudhistira da si lain teh warga negara Amarta cu kudu apik si lain teh sumohon pak jadi dibedian kumaha si lain ge jang mah ayu mah aneh dawala jadi kieu mah tobat teuing anak mah dawala bagja anak mah dawala mudah-mudahan anjeun salamet dawala cing bisa mawa diri kaset anak mah dawala Kakang Semar Antosan anak anak doma ganeng anak emak
disangka mana teh anak doma. Ulah eta ilmu teh ulah dipake teh bener. Komo lamun dipake ka aing da wala. Wala. Hebat da wala. Aing ngadukung maneh da wala. Akarak milu ka sawarga. Iya dong. Masa gua di sini terus bejana di sawarga teh peuteui ngeunah da wala. Omat da wala. Wah aing didukung maneh. Mana bisa nyalonkeun jadi dewan dukung ku aing. Aing nunjeun baligo. Aing jadi tim sukses maneh da wala. Kumaha lamun kuing laporan ka RT, heug RT na teh ngahalangan kuing ka sawarga. Lamun RT ngahalangan ka sia disate ku aing teh. RT disate heueuh. Lamun RW digule ku aing sia. Lamun lurah dikuah ku aing sia. Ya malamun nepi ka kaituna ka juragan Yudhistira nyarek aing nu babelana ka sia tenang. Asa syaratna naon ilmu bieu ulah diterapkeun di ka aing. Demi Allah leuleus da wala. Kitu lalinu awak teh. Leuwih ti naon teh disebut teh. Lain pingsan si teh. Lain anu kureungit nu nya. Hah? Kureungit. Naon? Lain bentol sentimental matul anu ieu ning trombositna turun ning heh tak masih awe ganeng nah gitu omat da wala ulah nya ayo urang bebejalah KRT KRW nya nya dulu wala omat ulah dipake di kaingnya moal asal ulah ngalonyeng we moal ayeuna moal aing mendukungmu da wala saha-saha nu ngahalangan ka maneh aing edan da wala aku tim sukses kamu yang da wala ayo sukses Astra Jinga Landawala angkat ka bumi RT di bumi RT ka bumi RW di RW ka lurah malum teknologi parantos canggih ieu lurah ngawea masyan wartos ka Yudhistira wireh dawala bade ka sawarga Maniloka atuh ieu Prabu Yudhistira kaget midanget wireh dawala bade ka sawarga margi mamalana bakal teu hade ka nagara Amarta upami dawala ka sawarga Maniloka atuh ieu Yudhistira ngutus Bima kalian Raden Gatotkaca nyata pikeun mermanakeun upami leres dawala bade ka sawarga kedah dicarek nyata ku ieu Bima margi bakal aya mamalak ka nagara Amarta atuh ieu Bima nafsu anu ngagudug-gudug amarah teu kawadahan ngadangu dan ien dawala pada kasawarga Maniloka anakku dewe Gatotkaca aya pikir sanaun Ramadewaji lamun si dawala bener kasawarga teu bisa dicarek paehan sia sae maga dawala kaya wong gendeng wani-wani kasawarga Maniloka edan lamun kekeh pun puntang pun banting siap
sabadaran kapiraran siang wengi begitu putu wae di kenangan Juru sewang-sewangan lepas dina sabengkesan Wapanggih Bot lama diwaji lama sidawala bener-bener mereka sawarga mariloka sarek usia teu beunang disarek kurang payahan ya mangga teu langkung selira Kang Gilama berbeda ieu ge barang ieu manunjung apa dekat di satengahing marga doh alasan idawala sanak asna jinga maksud bade ka amarta bade wawartos katuh tingkat tebihan parantos katingali kudawala yen ieu teh area Bima euy kanaon kur ngahujun di mana ya napun sapi kalarasan tinggali juragan Bima di payun bagja agan doh agan Sadot sah ya abri agan duh Kangjeng Rama naodot kuningakeun sidawala timalan kau beneran menurut saya bangga ulah kabeneran aing teh kudu jauh-jauh ke amarta lu iya sangkan kahong tak tutup semak kape hatur agan terima ulah bulan aya beja syarek asawarga bener bulan aya beja syarek asawarga bener uning hati mana agan jadi siapa bener sumohon edan peleng tuh nyerahkeun aing lain-lain wae nah ulah buru-buru ka dieu cerek mere ongkos alhamdulillah ya Allah menawe milik semangat kada duit semua kabeh hatur agan pada hamat teu kada wih arwana syah ongkos naon goblok gening disiksa aduh adi we ngesarwa digebuk aduh ampun awas setingang hayang dileleskeun aduh ampun dola naon ieu cagan teh naon bener sidawala ka sawarga sumuhun agan nah atuh teh dicarek demi Allah agan ku abdi kitu dicarek montong sidawala ka sawarga teh paur teu beunang dicarek ku abdi magan cobian ku agan kodaran teh sieu agan tu mana sia teh yang jadi tim sukses aing kumaha teh sieun goblok si teh yang digebuk juragan Bima aing sangkan ngawujud harapan makmur dina kaadilan berjuang ulah ijiran pilari ridho pangeran urang rojong pangwangunan rempuk dukung sauyunan lain
dikawelas nikah heman hanya terkatarima marakus sadina mumungang rama dauna iya geningan kang kos ngarampan dauna sor kapayun bos kos aya bos datang bakalan rumah sama rumah salah sorangan Kang Haji Hero mikah hemanaga eta geningan dapat kadeng ampun teuing Kang Ibad aya ari pun tiris mah duluna baranjang abeti Allah urang di korangan pamanti rosad kamelan dadi korangan abong titis tulis diri Kang Haji Hero tungara abdi sorangan abong titis tulis diri tungara abdi sorangan ingkang samya ngalaka satengahing marga ngalaka satengahing marga ya satengahing marga Arya Bima nafsu nu ngagudug-gudug amarah tekawadahan Gunirahangan tika jadi bener sereka sawarga sumohon agan dek naon syah dek naon dawala carekan agan tuman ngene babu ka abdi teh ngagugu ieu teh engkorek ngadukung teh kumaha ye sieun goblok si teh jadi bener sereka sawarga sumohon dek naon bade ieu we agan hoyong penak sareng para dewa nata apa asup ka sawarga teh aya aturanana teu agan abdi mah nya maksa teh bade wawartos we bilih agan deudeupeun da abdi teh warga negara Amarta panginten bilih abdi teh wangsul deui katemulih deui ka dieu ai kitu mah panginten abdi tos wawartos ka agan panginten agan teh moal ngarep-ngarep aja sim abdi Doh lah si kagerem kieu ya ampun power mana hati tengah geter aing jadi satere keke sumohon apa kasawarga aya aturan nya apa mah henteu ya degekeun ku sia teu sagawaya jelema asup kasawarga ayeuna sia warga negara Amarta rek kasawarga Maniloka lamun sia kekeh kasawarga aing anu erana bakal aya mamalakan negara Amarta dewa bakal belu dewa bakal amek kegeden negara Amarta amun sia kekeh kasawarga Maniloka da ku abdi ge agan isi wajejing sia cing kedi mah tuh montong sia balik deui ka imah bade keke we abdi magan bade keke abdi mah bade kasawarga montong sia dawala agan cinga gugu dawala cinga gugu
nya ari tengah widian Mas Sawios mun abdi mah bade keukeuh we ka sawarga. Bener sia. Sumuhun. Brek maksa. Maksa mah henteu abdi mah wawartos sungkul. Bade di idinan bade henteu abdi mah teu naon teu di widian oge. Data ya urusan abdi mah bade ka sawarga pilih abdi teu mulih deui ka dieu apa sadayana yeun abdi teh ka sawarga. Bilih dadeupeun. Tapi aing nuarana Da moal nyanak-nyanak agan abdi mah. da aing ke babawa sia warga negara Amarta. Partoskeun di sanes kitu. Terus dicoret. Geus dicoret tina kartu keluarga. Nya Montong sia. Cinga guguk aing. bade maksa we agan. Ya. Ieu bima nafsu nu ngagudug-gudug amarah teu kawadahan. Iya bima singanapa iya bima singanapa nafsu kang kagila-gila ingkang kagila-gila iya rasaning ati pun puntang pun panik. Akan abdi mah tong dicacana kakan tong dicacana kakan ampun abdi mah teu ngiringan akan teu ngiringan Sarwana jeung sia. alah si dawala anjir cilaka punten akan abdi mah teu ngiringan gatot kaca merong ka aing sarwana jeung sia. Aduh ampun aing Lah, cek aing oge sia teh balik. Aduh aing. Rek balik apa moal? moal tiasa agan Lamun kekeh pun pontang pun panding. Wah, cicing sia. Ngaganggu ka aing. Gatot jenjek teh sedan. Layak kinya. Hese lompatan. Pan bisa ngapung ngobrol ka teh teh. Kurang ajar pun pontang pun panding. Woi. Woi. Adi aing pae sekalian jeung aingna sekalian jeung aingna kadieu siana ampun Eta geus nu heueuh. aduh analah jadi aing aduh di aing pae dibebet-bebet moal teu genyur Modal sia udang. Udang. kita hudang-hudang Bos. anjir si dawala hirup deui edan si dawala anjir jiga Mickey Mouse teh pae-pae Kaos kartun we dagang betul. edan si dawala euy Boboiboy segan. Sida walaupun puntang pun panting ora cecel bocel. yang Akang, padenge ku aing cecel boncel naon anak ya akang teh apa? teu Cecel bocel teh cai nu na termos anu baleui ini. cai baleuy Cai baleui. duh palingan baleuy Malaysia. agan Kadieu
bade naon Dia siapa? alah Cek gitu. Deleng, ulan deleng. ya Kang, ai deleng naon dalang teh tai sapi. ya mereka pada halus Dek jotos dening kukupan canakas ya. Mawat. Yap. Yap. Modar. teu acan Ih. Sidawala jago. Jotos dening kukupan canaka ora cece poje. ya ai cece boje naon Nasi ramas. kada sia cai baloy deui sia era Nasi ramas. oh nasi ramas duh begitu Dek panting dening gelang cantra kirana. Ieu gelang ditengahkeun kana gunung rugrug, kana batu ancur. mangga What? Yap. What? Modar. teu acan Edar. Buset. Sidawala dibanting dening gelang cantra kirana lo jeje-boje. Tot. Rama Dewaji. Bagian siatot. Usianya. Wah, anjir, adi aing. Aduh. Wala, si aing mun nahaon si berita paeh-paeh. Jadi tim sukses teh. Wala, aing tim sukses maneh teh baratna. Saha nu ngajago ka si aing nu teh heula, hei. Bang ajar ka bina-bina. Muah. Ciwala dawala eta ilmu maneh dibubut-bubut nyeri ai nyeri mah nyeri ngan geus teh naon ieu halah hebat dawala euy naon sisirian mah eta juragan Bima amek sia katempo we beungeut ka burum teh euy kumaha kitu pan mawa sia tadi ning sia tadi gubuk dibawa ka ditu gini Dibobot-bobot sia ku aing. cek cacok Bima pan gitu ngomong teh Dibobot-bobot ku aing. Iya, cepet. Modar. teu aceun Iya. oh Iyoy. pan kaget teh kitu Bima mah Iyoy. Oke. Bobot-bobot tusuk dening kukupan cenaka. Tas. Cas. Modar. teu acan Wow. Anjay. nah da Bima mah teh nyebut anjay eta mah Bima aing Dek panting dening gelang doble. Chandra Kirana hai meh doble Ya gelang doble teh digadekeun teh bayu. Dijual ulun narima. Iya, cepet. Modar. teu aceun Iyoy. Anjay. Hebat, Bray. bebeja ka anakna ning Tot. kasaha anakna bebeja meureun eleh adi aing atuh kumaha aing lanjutna Kumaha cenah teh bejana Kang. aing kumaha ngak anakna teh si teh kumaha Tot. Tot. Bagian syatot. Tot. agan abdi mah teu ngiringan teu ngiringan agan Iya. Ih. lah anjir mending ngalenyap hate aing Ya, pasti atuh. heeh Aisyah bejaan aya gitu Dawala abdi nyaho kai. nya apa tuh agan Saha? juragan Gatot Subroto Naon sia? ampun
Gatot Subroto sia aing. Tuh, celek deui we tuh. Celek deui di tukang. Aing Gatot Kaca Lurah Tamtama Negara Amarta. Lurah Tamtama Cipari. Saha-saha anu rek ngaruntakeun wibawa jeung komara Negara Amarta kaula Gatot Kaca nu bakal nyireupeunana. Berarti maneh Gatot Kaca maneh dawala ngajak gelut ka aing Gatot Kaca. Ah, agan. Demi teh abdi mah teu ngajak gelut. Ah, kita ngajak gelut agan. Itu maritis oge kitu nang tangkeun mana cenah Gatot Kaca teh ganggukeun ka aing. Gitu. Sumuhun, mana cenah Gatot Kaca anu ceulina leutik sabola. Adi datangkeun babar ku aing. Bener da ulah kitu. Demi Allah agan teu. Berarti sia ampun. Bener sia. Teu agan. Nya ari agan kekeh teuing mah sanes ngajak gelut panginten abdi mah bade kasawarga upami aya nu nyarek panginten abdi upami bade neungeung panginten abdi bela diri. Berarti sia wani ka aing. Wani henteu teu wani henteu. Nah agan teu isin kitu gelutin si abdi. Era naon? Ieu nu nonton teh seueur. Kaca dina YouTube. Dina YouTube aya 4.000 leuwih nu lajo. Ayeuna teh bakal aku dawala gelut jeung Gatot Kaca gelut jeung dawala. Leheung si dawala lamun eleh. Pantes si dawala eleh da ngalawan Gatot Kaca. Tapi lamun Gatot Kaca eleh ku si dawala bade kumaha? Mungkin aing sia. Ah, mungkin saja. Tidak ada yang tidak mungkin, mungkin saja. Anjir salah datang. Salah. Tinggal nyapa teh aing. Hayang nyaho jeung aing sok Tapi ka mana nya? Ayo bos Iwan Deme. Laras agan parantos tegara. aing tiga. Pati Tiga. laras sok. Awas agan. Utang pati barapati utang. Berang. Sedan sia. Ayo nyawa. Da da ulah kitu alus leurewas euy. Cenah leuwas cenah nongkot bool kenya. Nosya, aduh punten ampun. Ampun. Nyir juragan Bima. Kernaon sia? Kernaon sia? Nuju sakit. Nuju tidak mah. Tidak rawas. What? Iya. What? Iya. What? Iya. Wow. What? Iya. What? Iya. What? Iya. What? Sabot. Iya. What? Iya. What? Siksa. Ya. Panuju sia. Gusti nu agung. Nanaon atuh kriwa nyamperkeun. Pikasang. Nanaonan? Ah. Benang. Ai kidul mana kidul? Tuh, Ai kaler. tuh bae itu. Ai geus dahar acan. Geus. Ah hampura jeung goblok. Hampura tuh jeung. Sugan teh Gatot Kaca make badong. Gatot Kaca bajuna alus, teu ku si aing. Hampura mung. Teu hayang ngawawuh jeung misia. Hampura atuh teh. Tiada maaf bagimu. Senyummu adalah tangisku. Pergi kau. Aku tidak sudi melihat kamu ada di sini. Hei, company Belanda. Benar ngamak, sok ente sayang. Dileuskeun ku aing. Ampun da wala.
Ampun wala. Aduh. Yang keras terus. Kalau singket dengan cekai. Adi aing, sudah wala. Tewak tuh Akang tulungan gitu. Ulah. Naon? Bensin. Bensin geus beak. Dawala lagrakan lemah, lir ibarat kalakai kaya lala. Hebat juragan anu mah. Kesit. Regreg aing nyaho eta gerakan kalau ngampi. Wah. Nu merageun suku kana dada musuh bari manehna ngapung aing diangkat teh kajoan. Bek. Didedetkeun tuluy. Si Dawala di mana? Heuh. Iya. Aduh, Lamun teu ditewak ku aing sia lagrag Dawala. untuk kaburu. Pahlawan kaberangan atuh sia mah. Polisi India. Polisi India sia teh aing beres datang sia mah. Nyawa geus si ieu Tuan Takur. Alah Dawala maneh lagrag jiga kalakai Dawala euy. Teuing atuh wani keneh. Munur. Munur. Dieu. Haling. Oh siap. Ya, geus tong lobang ngomong ini teh tah ieu. Bikin jingkah gitu. Sia yen kau jande teh aing teh. Pancabraja. Musak tuh. Siksya. Di kumaha tot Pancabraja. Pancabraja leres alus. Udang sia. Di kumaha tot? Di kumaha? Pancabraja. Pancamarga. Naonan sia. Sia deui dijawab wae atuh. Kamana we teh salira. Kehalangan atuh dah. Ongko kablok sabta pangrungu tapi teu bisa ngabedakeun babatok sia. Udang sia. Udang dola. Dola. Udang dola saur. Udang sia. Nya titah hudang-hudang abdi mah. Wes. Edan sidawala. Pancabraja teu mati. Mau mati atuh da. Aing guruna tuh. Waduh. Beri tinggal kereyem itu. Edan sia. Sia teh tenang tangkai di kablak naon. Abdi ge apa agan matak nyarek di sim abdi ka sawarga teh agan teh melang. Nyaah tina kanyah kaji sim abdi agan abdi ge terang. Ngan panginten ulah hariwang da abdi ka sawarga teh agan aya bekel. Bekel naon? Sakieu we teh abdi mah. Gablak naon? Teu gaduhna naon da tadi ge hirup mah teu ngaboga-boga daya upaya teu daya jeung teu upaya angin kagungan pangeran. Eta. Ini sia gablak naon? Teu ngagaduh-gaduh. Lawan aing. Nya ari kitu-kitu teh mamangga kan. Naon sia? Sakieu we teh abdi mah. Naon? Leuleus agan. Oi.
nanaonan ari AA bener sudah dengekeun jelema gede labu aing teh ieu dramatisasi meh katingali ieu teh gedena sia teh kuduna manehna ngilu sia mah jero wae dadangna kokona 2 hese sia teh mana si ilok nah mana duit wae sia teh mah Astagfirullahaladzim lebih kateras di ampun sampulit wala aing lulus coba saya agan di masih bapak aing agan lulus anjir arasa dorakati aing bina-bina teuing ngaganggu adi aing rek kasawarga aing amuk-amukan aduh anjir balik deui kena beungeut bina-bina teuing ngalonyeng awas awas kurang ajar ngahina ka adi aing sidawara kasawarga gugu kahayang adi aing awas leles mana beye geus atuh awah kurang ajar bawala abdi agan jadi syarek kasawarga sumuhun kumasia we agan ngawedian ngidinan henteu kan kumasia we nya atuh nuhun agan cageurkeun aing ulah da wala nah cingnya aing sieun beunteun bima cager aing dijejek da wala da kulmanya ulah awas ya nih ulah tuh lah ulah da wala nya agan atuh ai kitu-kitu teuing mah agan nya mah ngadi nya syariat tadi sim abdi hakikat tapi tulung pangeran ulah da wala cinya aing euy wala damang agan abdi mah tengiringan agan bawala abdi luar biasa sia lamun sia keukeut rek kasawarga kumasia ulah mau wae itu pun adi ya Allah pengen baik do bala kumasia we aing rek balik cageurkeun anak aing usia aing mantau mangga agan bae waduh teu nyaho ieu teh adi aing bina-bina teuing di dele-dele mah jiga hayam lisung nih ayam kampung hayam lisung hayam kampung nih gelut teh jebret keok datang deui kumaha karasana agan anom lulus aing jabot lulus tuang heula tuh cageurkeun aing da wala nu matak ye lamun anjeun agan hayang apa sabenerna sidawala teh elmuna teh ti abdi saha deui atuh waduh sia ish moal apa dirinya mah pikirnya saluhur-luhurna tak mau ngaruan sirah sidawala teh abdi berarti abdi anu pang gagana abdi mah kikian teh nyirikeun unggul tawado abdi mah jelemana teu somong ilmu padi teh kumaha di mana geus asak dipanen leuwih bencing leuwih ngeluk tetep dipanen tungtung mah buku da gedang di asan Liga Sinen jeung tukang rebab ilmu padi nah tungkul nunutan bagi subuh bagi tungkul sok hayang apa ilmu teh aing wah waduh ieu lah naon sakali
sakali naon ieu mah sakali please teh ulah aing nu nyebut cageurna sia nu nyageurkeun nya bisa teu nya hari bisa mah bisa ngan embung geus da ulah sakali please da ulah please da mana hadi aing da ulah utah di gaplok sak aing tu saeutik utara geus remeh tuh da ulah sakali da ulah cak ade cageur tah mana nyageurkeun bisa teu nya bisa mah bisa ngan embung gitu ulah sekali please ulah sebenarnya udut 2000 punah benar punah asal iya beres Gatot Kaca naon sia teh apa ya ilmu teh hamba naon hamba saya hah waduh bener hayang ngabuktikeun sok Gatot Kaca dina waktu ayeuna maneh kudu cager Gatot Kaca jol ieu di mana-mana ieu teh dah ieu mah ibu Gatot Kaca cager euy Gatot Kaca cager tong lila teuing Gatot Kaca cager maneh weh aktif Gatot Kaca cager walah go eta ilmu aing luar biasa maneh eta jingga deuleu atuh deuleu ilmu aing macem-macem ka aing dileleskeun deui ku aing bina-bina teuing ti abi teh ilmu dagang waduh sia cik leleskeun deui aing bulan leleskeun deui aing oh palai leuleus iya nangtang iya lamun nangtang anjeun ayeuna keneh maneh kudu leuleus oh leuleus panangan aktif gitu nah, teu ngarti-ngarti anjeun Gatot Kaca kena leuleus 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 woi eta ilmu aing karasa sok turutan atuh ilmu aing masih awe tuluykeun nya luar biasa percaya aing jebot naon percaya aing perjanten percaya cageurkeun deui malah cager iya mane hidup Gatot Kaca kedah cager ayeuna wey nah naon ieu kumaha urusanna cager gane atuh teu becus teh sok teu kajauhan ge bisa ieu beres Gatot Kaca cager wes waduh luar biasa maha guru wey naon ya teh salira luar biasa kaulah kataji ke ilmu salira neme oh jadi agan teh palai ilmu nu bieu iya jadi pada dipasikeun moal dipeditkeun ku abdi magan upami agan palai ilmu nu bieu nu bener ish mau dikoretkeun komo ka agan dunungan abdi keun bae lah abdi mah teu naon teu kedah dibayar ai seutik mah jadi ieu teh pada dipasrikeun ku salira iya nuhun maha guru nuhun maha guru ish abdi mah sanes mah guru naon mahasiswa mahasiswa mana di Unisa TAI menerima siswa baru fakultas naon fakultas ilmu pokoknya masih seueur dirinya fakultas seueur pokoknya namanya prodi dirinya hese macana nya nuhun maha guru nuhun ya gitu jadi syaratna kudu kumaha syaratna iya pada puasa teu kedah nah da abdi kitu kuat puasa mah
Naon? Syaratna mah kedah apa we ganjang apa ada ieu teh aya jajampeanana. Aya jang jawokanana syaratna teu meunang ditulis. Teu meunang ditulis. Cumohon. Lamun persanten kaula boga ajar sabta pangrungu kaula teh gampang apa? Kitu Ya. Kumaha? sakedik da jajampeanana mah. Nya kumaha? Punten. Ngareng hapeula. Iya. 3 kali. Tarik. Lepas. Oh. Tarik lagi 1 kali. Lepas lagi. Ya, beredar. Wir yang dog jang dog jang wir yang dog jang Duman ini kejar ke leuleus sakitu Sakitu apa kaula? tiso Dok. Tarik napas heula sok. Tarik. Lepas. Tarik. Lepas. 1 lagi. Lepas. Mainkan. Wir yang dog jang wir yang dog jang Tuan ini kejar lulus walah Allah Gusti Benar. Maha Guru luar biasa. Rap langsung. Waduh, aduh agan lulus agan. Hebat Maha Guru hebat. Lamun Kangjeng Rama ningalieun moal teu bangga ka kaula. Moal teu reus. pasti reus abi reus Mang Samin Pasti numpang. Hebat. cageurkeun agan Kumaha nyageurkeunana? wir yang wir deui Ya beres. Lepas. Tarik. Lepas. 1 lagi. Lepas. Mainkan. Wir yang dog jang Tuan ini kejarkeun cager. Ulah. Wes. Nuhun Maha Guru. Luar biasa Maha Guru. kade agan eta ilmu ulah dipake teu balik Kade ulah. kade Moal. upami aya musuh anu berat kakara pake upami teh aya musuh anu berat mah teu kengeng Ulah sembarangan. teu lah sembarangan Sae Maha Guru. Nuhun Maha Guru nuhun. Hebat. eta teh senjata pamungkas nya mun dina Naruto mah Yamahame Naruto Marasegan. Upami Dragon Ball Kamehame. Kalau eta ku tah apa? agan mah dina TV naon Indonesia dina SCTV mah dibalik Tapi bungut teh seuri wae teh teh. nah ya agan Teu bungut seuri wae. Nyerenge wae teh teu percaya. Cemeng tadina. Bunga wah teu percaya cing sekali deui. Sok sekali deui sok. Wir yang dog jang Tuan ini kejarkeun. Lulus bola. Benar. Hebat. Luar biasa. cageurkeun deui agan Serius. Kumaha nyageurkeunana? letos 3 kali cager begitu Langsung. Ya. langsung we nama letos 3 kali cager gitu Ya. Hebat salira. dah gitu naon Nada kaula macam nyebut cager. paingan lulus deui atuh Hampir eta. hampir ka pangiai aduh Sing apik atuh. Cager. Hapusan heula. Alah, agan kade eta ilmu ulah dipake teu balik nya ulah sagawaya lamun aya muni ngamu kakara da kitu teh leuleus gitu Muning na lulus. ngadon ngising agan ka kamu nih Sae Maha Guru. tah kitu abdi bade ka warga mangga agan grawih we Sae nuhun. Permios Maha Guru. Ieu teh ilmu naon? eta teh ilmu teh wir yang wir Ilmu wir yang wir. Ya. Iya, beres. Permios Maha Guru. Iya. Nih Akang. Allahu akbar Luas sakitu mah Akang. ai luas di dieu temong ayeuna mah dieu Emang kumaha ya? biasana pan pejabat nipu rakyat tak ayeuna rakyat nipu pejabat
nipu kumaha ya Kang? Aya ngapa pejabat nipu rakyat? Kumaha? Oh, pan apa serangan? Da lolobana menipu karena teh pejabat teh lolobana. Oknum Kumaha teh? teu kabeh pan pejabat teh lolobana nipu ka rakyat teh pan nya. Maksudna teh tempo deket jeung rakyat teh tempo aya butuhna. Nya tempo kampanye kakara butuh. Deket jeung rakyat pan ayeuna ge bisa ditipu ku rakyat pejabat kumaha nipuna? Merek duit mah ka rakyat ngan milih henteu manehna. Apaleun rakyat mah ayeuna mah teu parodo da palinter rakyat ayeuna mah tuh teu bisa dihelian ku duit rakyat ayeuna mah. Nya itu moal. Naon dari Akang? Tadi teh kopi we. Nu usaha teh. Nyaho aing keur usaha aing keur ngabahas pejabat kopi we. Bina-bina teuing teh. Khawatir eta Aduh, Akang. hampura tukang kopi, hampura jang, hampura dewek mencelilentaheun, hampura babaturan dewek teh mah, hampura jang, tukang kopi didoakeun cing beunghan. Amin. Dina tukang kopi teh cing naik jadi tukang teh si teh. Didoakeun ku kuringnya tukang kopi, lamun teu payu inum me ku sia kabeh. Sugan teu molor sebulan jeung ngakanan kopi wae. Oi, boro siap. Catur di jalana dawala sareng astra jingga parantos dumugi ka daerah Sawarga Maniloka itu kaayaanana serius di Sawarga Maniloka yang ngotipati jagat nata raja Triloka ngutus yang resin rada kebayaning dewa nyata pikeun ngahadang dawala lumebet ka Sawarga margi kawasan di muka ngagolak widadari pating jararit para dewa pating karoja wireh bakal aya dawala nu lebet ka Sawarga aladalai para dewa para dorantaka wayahna si dawala ulah nepi ka asup ka Sawarga Maniloka urang hadang di salureun lawang selamat tangkap mangga Siapa betul? Batara Indra Saking Tencomaya. Wanita korban jiwa. Karena aturan Sawarga Sidawala semohon maka jeung rek asup ka Sawarga para Durantaka tamtama Durantaka menghirup sewang-sewangan lepas dina sabengkatna sapameda Batara Brahma Saking duk sina gede dewasana kehancuran
karena aturan sawarga sidawala lawan kekerek asup di turuk wae aing dewasana lingi ya bangsat sia siapa medal Batara Bayu Dewa Angin kata daun tanana di palati para pakan patepang ayana hati bakti tepakan lamun sidawala kekepeteke disapu ku angin para taliwawang kuai aing Dewa Angin awas ya kuai hihi saya banget Allah dalam para dewa Pamirika molang sawi Yumpanan wirahmatari Yumpanan wirahmatari Ugni katingali sidawala rentang-rentang geus ka dieu para dewa sakali-kali sanajan sidawala anakna Kakang Semar Badranaya jadi menangkan asup ka sawarga sabab nimulkeun bencana di sawarga Dawala ayo rada gimir dawala tinggal dewa nu karegreg kitu euy dewa teh 444 ku aing dihitung aya 3 ngamahi dina gebogna eta teh pangapunten ulang mangga dawala linggih dawala temongkeun pamunteun anu satuju nyata kasih dawala sangkan ngawujud harapan makmur dina keadilan semaka pihatur ulan ditampi nuhun dawala linggih dawala nuhun bulan tek naon dawala sakedapat udah capek semaka pihatur ulan ditampi nuhun cepot gening milu ka sawarga sumuhun tapi ulah abdi mah ulah disakompetkeun daunnya ulah sakompet daunkeun gitu lain sakompetkeun daun sumuhun dai masih dawala abdi manganter wungku diuk sya diuk dewa naon dewa dewa seuneu anjeun pantesan papolotot tina korek api mun tadina duh moho wae aing di dieu